Untuk poe Jumat mah persiap ke mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik. Bada subuh teh surat Kahfi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Terus eta nangis 3 balik. Beres eta Yasin 3 balik. Poe Jumat teh pagawean poe Jumat. Beres eta maca Tabarok sabalik. Terus Waqiah sabalik. Ar-Rahman sabalik. Kabelah dituna engke maca Ti'amma yatasaalun datang ka Qul a'udzu birabbin nas. Ulah disangka pagawean poe Jumat teh endang ngarokok. Bloon amat sih. Kudu geus kolot betah pagawean poe Jumat. Terus orang berangkat ke masjid, siap ke sholat tahiyatul masjid. Sholat sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu Akbar. Beres duha 8 rakaat, mantas duha sholat tasbih 4 rakaat. Beres diuk dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Langsung maca sholawat 100 balik dur aja. Eta mantep jasa takos gitu tah. Nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro. Atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu. Henteu kos kitu jasa-jasa saparapat kos kitu. Geus urang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburu teh henteu Jumat. Nu bagus libur geus poe Jumat ulah usaha. Keuntungan dunia sabara duit tapi Jumat, tapi keuntungan akhirat mun diuk di masjid jadi ngagoloncong ka sorga. Coba di dunia paling hebat melinio lah keuntungan poe Jumat, tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat, waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga. Mun urang dideleukeun mah mata hate urang kadinya moal daek, urang usaha moal daek. Namun orang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang keutamaan jeung keagungan poe Jumat. Nyaritakeun ti Kangjeng Nabi bahwa poe anu terpilih teh aya 4 lain sambarangan poe nu 4. Nomor kahiji yaumul Jumat. Poe Jumat teh lain sambarangan. Lantaran dina poe Jumat teh fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha ta'ala syai'an min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu. Ku Gusti Allah di jero poe Jumat teh aya hiji jam, aya hiji waktu anu henteu pati ngakuran manusia seorang muslim di jero eta waktu kemudian menta baik urusan dunia maupun urusan akhirat langsung bakal dibere ku Gusti Allah. Poe Jumat tinggal jamna jam sabaraha teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Apakah tas subuh, apa jam genep, apa jam 7, apa 8, 9, 10, apakah jam 12, apakah mantes Jumat atau asar, teu dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Maksud teu dibejakeun abeh full sapoe Jumat teh ulah ka mana? Ulah ka mana? Coba lamun dijelaskeun. Oh, ieu teh waktuna teh jam 12 atau jam 12 kabehan. Ngintip jam 12. Atawa jam hiji ngintip jam henteu. Pokona mah sapoe Jumat bae. Ulah aya nu sempet-sempet ka pasar. Ulah aya nu sempet ka kantor. Bangkrut negara. Ulah aya nu sempet bae ka mana ka sawah pa Jumat mah. Geus bae ge kelan tasbih bae. 10 tasbihna, 9 jual 7. Atuh siapa jualan keneh bae. Nah, ieu poe Jumat lain lalagaan. Sebutna ge Sayyidul Ayyam. Rajana poe Jumat.